Cairan ieu diserat tepat dina dinten Jumat, ngisahkeun hiji hikayat, hiji mana nu tersayat. Abdi nu lami bersabar, tiap dinten nunggu kabar. Anjeun ngantunkeun rompok, berangkat mukim di pondok. Hubungan susulumputan teu acan pernah pendakan, tapi kanya areng nyaman, namana terus nambihan. Berbulan-bulan bertahan, sanajan langki kontekan, saling kabar seperluna, bari lewat dunia maya. Hubungan teu diumbar, di sosmed teu disebar, bertahan teu hoyong bubar, sanajan hubungan hambar. Tapi pas hampir satahun, abdi ngadadak ngalamun, tos lami abdi bersabar, cinta nu dijaga bubar. Ku sebab pas hiji mangsa, tepat di sosial media, ibu ramati anjeuna terangeun ngajalin cinta. Akhirna ikhlas teu ikhlas, hubungan nu lami kandas, manah abdi jadi dadas, anjeunna hoyong dilepas. Abdi jadi sering bengong, beri batin henteu bohong, nembe abdi ngeunah cinta, tapi peripas akhirna. Sanajan berat kacida, ngalepaskeun nu dicinta, turutkeun pun ibu rama, mugi anjeunna bahagia. Cairan ieu diserat tepat di